Tidak pernah merasakan rakyat terjangkau henteu sih meuli cabe. Rakyat terjangkau sih henteu meuli bawang, terjangkau henteu meuli minyak, terjangkau henteu sih meuli beas. Ternyata mahal harga. Lapangan kerja geus memadai apa henteu si jengkayaan rakyat. Sabaraha jumlah rakyat sakabupaten. Kemudian nu berpendidikan sabaraha, anu henteu berpendidikan sabaraha. Anu masuk PNS sabaraha. Anu boga lapangan kerja tani sabaraha persen. Nu dagang sabaraha persen, nu nganggur sabaraha persen. Panu nganggur ge kudu emam sami wae. Atuh begitu mah nganggur teh kudu dahar, atuh masalah pannya na bala makan anu nganggur teh leuwih gembul. Ayat ieu khitabun lil mu'minin. Ngakhitaban kepada mukminin secara mutlak. Sulahaihim wa ghairihim nusaroleh baik nuhnteu soleh seluruh mukminin kakhitoban ku ayat ieu. Masya Allah karim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wallahu alamu bimuradihi. Para mukminin sing sarieun naranjeun kabeh, sing rarempan naranjeun kabeh. Fitnatan kana fitnan la tusibanna alladhina zalamu. Tengenaan fitnah teh khusus kanu zarolimna. Tapi ketika fitnah datang teh sumarambah ka seluruh manusia rek nu soleh rek nu toleh kabeh kabeleteran. Ai fitnah teh naon? Fitnah teh kategenah. Ai kategenah teh modelna kos kumaha? Macem-macem nu bakal jadi siksa. Di antarana fitnah teh kohti, paila. Eta paila teh eueuh dahareun bubuahan teu aya pare teu aya gambrung kabeh kohti paila. Eta merupakan fitnah jadi siksa. Jaga eta sebab moal pati-pati terjadi paila lamun teu aya gara-gara, mun teu aya sabab. Jaga fitnah gara-garana. Mana deui? Harga mahal ghala tidak terjangkau ku masyarakat, padahal mah aya pamarentah teh jang urusan masyarakat. Ngomong cowong namah dari rakyat untuk rakyat, dibuktiana dari rakyat untuk beteng maranehanan. Tidak pernah merasakan rakyat terjangkau henteu sih meuli cabe. Rakyat terjangkau sih henteu meuli bawang, terjangkau henteu meuli minyak, terjangkau henteu sih meuli beas. Ternyata mahal harga. Lapangan kerja geus memadai apa henteu si jengkayaan rakyat. Sabaraha jumlah rakyat sakabupaten. Kemudian nu berpendidikan sabaraha, anu henteu berpendidikan sabaraha.
anu masuk PNS sabaraha, anu boga lapangan kerja tani sabaraha persen, nu dagang sabaraha persen, nu nganggur sabaraha persen. Panu nganggur kudu emam sami wae. Atuh begitu mah nganggur teh kudu dahar, atuh masalah pannya na bala makan anu nganggur teh leuwih gembul. Nah, kudu bisa nyiptakeun lapangan kerja atuh pamarentah, teu bisa mundur. Mohon maaf dah, saya mau mundur aja jadi bupati. Emang kenapa Pak? Saya tidak sanggup menciptakan lapangan kerja, nanti takut di akhirat saya diborgol. Enggak dah, saya dah tak eta ngaranna bupati piawai ngokos gitu. Gitu kene gubernur, kok mau presiden. Ieu mah teh jauheun rakyat kumaha. Belusukan di mana horeng. Nah, pencitraan malu. Coba bener-bener nyana jadi pemimpin, tak sabar rakyat. Nyeun pabrik kayu. Urang teu mampu, di luar gak datangkeun ka urang jasa sarua bae. Tapi kaayaanana ku hari buruh makin disaeutik. Asupna ge kudu mayar. Geus aya jadi karyawan, wahaswa sayang jadi karyawan tetap gehese luar biasa. Kontrakan naik, beas naik. Waduh, kabeh nararaek. Geus puguh nu dikutang manaik melulu. Tah eta bagus. Lain deui teh urusan naik kos gitu. Ditaekan bisa teh mah. Tak iya kan kita kudu tidak terjangkau na harga, merupakan siksa fitnah. Aya sabab teh kunaon eta mentak jadi marah. Duh, tasalluti zulama, kunaon atuh ayeuna mah kafir-kafir teh bisa mendominasi. Nu zarolim bisa mendominasi baik politik maupun perekonomian budaya kitu keneh. Nu minoritas bisa gelekeun nu mayoritas, merupakan siksa. Aya sabab fitnah eta. Pasti aya naon ieu. Pacekcokan pirokil kalibah. Pacekcokan sekup leutik, sekup gede. Sekupna sekup internasional, sekup nasional. Sekupna lah sekup kabupaten, sekup kecamatan. Ribut fitnah. Aya sebab kajeun kukuba. Nah, ieu fitnah tersebut teh siksa ternyata. Lamun Allah geus nurunkeun siksa bakal kakabehan. Sababna masalah saurang, tapi ketika Allah nurunkeun siksa kabehan karasa. Sabab nama ngan saurang tapi harga mahal makan kabehan. Sebab nama kan ngan saurang tapi pacekcok nama urang kababawa. Sebab nama ngan saurang ketika Allah nyeun tsunami kabehan. Kabawa kabeh ku tsunami. Nu salat nu teu salat kabehan pada gara-gara nama si eta anu dipake kebenci ku Gusti Allah. Ketika disunamikeun kabeh kena. Padahal mah saurang sabab anu dipake ka benduk ku Gusti Allah, ketika digembakeun cara dipadang kabeh beunang. Saurang dua urang padahal mah. Tapi ketika Gusti Allah nyiksa Yogyakarta kabehan. Manta kudu dijaga ieu fitnah ieu. Ulah haju ambalaya. Mana sababna? Nu mabok eta sabab godob Allah, mancing fitnah. Lamun aya anu mabok di lemur urang, eta teh keur nang tangan Gusti Allah. Lamun Allah datang ka godob terus nurunkeun siksa, lainnya na bae kan anu kena siksa. Nu ngaji, nu salat, nu soleh, beunang kabeh kasiksa kabeh.
mana deui sumber fitnah teh? Sumber fitnah zina. Nu zinahna saurang nyen bendu ka Gusti Allah. Lamun Allah geus bendu, ku Gusti Allah dipailakeun, ku Gusti Allah dimahalkeun, ku Gusti Allah digempakeun. Kabehan kan kena. Kabehan kena deui kumaha? Tah nu badak ieu kitab ka seluruh mukminin supaya peduli lingkungan, peduli agama, peduli situasi. Sebab lamun Allah geus bendu, Allah nurunkeun babenduna siksa kabeh kena kabeh. Wattaqu sing rarempan naranjeun kabeh fitnatan kana siksa in asobatkum lamun ngeunaan karanjeun kabeh siksa la tusiban alladzina zalamu minkum khassah anu henteu dikeuna-keunana ka jelema anu zalim hungkul khusus henteu bal ta'umhum wa ghairahum balik teh sumarambah jang nyana nu zalimna oge nu liana beunang kabeh kena kabeh. Carana kumaha wa ittiqauha bi inkari mujibiha minal munkar, nyalametkeun fitnah yakni siksa kudu ngingkaran sabab da siksa nu netepkeun kana siksa naon minal munkar tina munkar geus munkarat eta teh horeganan keur mancing fitnah bebendu Allah. Nu mantak urang ulangan tep kana bebendu Allah sebab lamun geus datang fitnah maya ne siksa bakal kena kakabehan. Mantak cek Ibnu Abbas amarallahu azza wa jalla al mu'minina alla yukirul munkar baina awari. Allah merintah ulah ngantep munkar nu aya di muka bumi dihareupeun urang engke faya'umuhumullah bil azab. Allah bakal nurunkeun azab secara merata. Ayusibul zalim wa ghair zalim, bakal kena nu zalim jeung nu henteu zalimna kabeh. Ulah cicingeun urang. Ulah cicingeun aya munkar. Jadi urang kudu siap. Lamun aya jelema nu mabok, urang gagah si ituna kauntup ku urang. Datang. Ulah ngaku boga-boga cimande digunakeun tilong. Pengkhianat cimande eta kos kitu. Ulah ngomong doa. Buka baju, buka kaos, buka celana. Tawa ka kamar kos kitu. Datang. Anak sadia. Siala murid mabok sia ya dipersilakan. Tapi ulah di dunia Allah. Teangan ku sia negara nu lain Allah. Loh sia mabok sadek tadi itu. Satungtung di dunia Allah. Aing tanggung jawab. Goblok sia ngacak-ngacak negara aing. Awas. Tadi sia kalian kurang. Endeng di imah urang. Sadar ngaji. Kula di mana? Pugur rasaan dia di mana? Iwa marah. Teu marah kumaha? Mabok sia, goblok sia. Ji moal isuk mah teu boga duit, goblok sia. Allah. Eta dakwah. Urang gagah teh gagah petakeun. Ulah ieu hareupeun jelema jambu dikeun. Nah, lihat nih. Atuh sapira jambu. Tolol atuh budak leutik geus seserian. Jambu atuh boro-boro nu boga pecai ge bisa cakel sapira jambu. Jambu geus beak ku kalong. Eta jelema tolol dan ku situ. Pohara. Aya apel. Nih lihat nih. Cep. Geus beulah di dahar ku nya. Teu papan tolol teh jelema. Dakwah.
aya anu keur ngobrol duaan di kursi di sisi jalan datang. Lu ini suami istri bukan? Suami istri bukan? Kalau kamu suami istri, udah gak ada masalah. Tapi kalau bukan, ini nanti awas tsunami lu. Kalau udah tsunami kan bukan lu ayah ini yang kena, karena gue juga kena ini. Ye brengsek lu. Lu jangan bikin blon di depan gue nih. Ya Allah, ya Rabbi, agama lu apa lu? Jangan sampai mengundang tsunami. Kan kalau lu ayam mah yang kesono yang disiksa ya itu mah terserah dah. Tapi kan ke gua ini. Ye parangsanya. Ayo jangan di sini loh. Sono lu, mabur loh. Jangan. Eta karak dakwah. Lamun aya kumpulan orkes, kemudian gitu biduanana sataranjang atau make baju mangan dirawis-rawis dihandap mararabok, urang kan teu mampu, lapor orang langsung polsek. Lapor Pak, lapor. Ada apa Pak Haji? Di sana ada orkes Pak, yuk kita sama-sama ke sono. Boleh deh, cakap polsek, boleh. Boleh deh. Yuk, saya gonceng dah, gonceng. Bagus ya, bagus. Iya, tolong lain dakwah nonton bareng polisi. Nah, cakap polsek, ada apa emang Pak Haji ini ngajak saya ke sini? Ini urusan kita sebagai umat Islam. Ini kan yang begini haram. Keharamannya ini mengundang ghadab Allah. Kalau dibiarkan nanti ini bisa jadi gempa. Kalau terjadi gempa bukan saja dia, kalau dia aja mah yang kena kan enggak apa-apa. Ini kan kita yang enggak karu-karuan. Ini kena dengan gempa. Masa dia yang joget kita yang kena gempa? Nah ini kan enggak etis. Nah cakap polsek atuh kalau gitu kita sama-sama aja menikmati yuk. Kalau kapolsek dah goblok. Tah ieu kan urus kita. Dakwah urang tah sanggup henteu tah urang dakwah. Di sisi digigir nu mabok kuari mah dihareupeun imah urang, nu zina kuari mah digigireun imah urang. Eta kontrakan-kontrakan teh kapan eta teh aya hiji dua nu zararina di dinya. Geus puguh rumah-rumah susun, geus puguh hotel-hotel, motel-motel dan lain sebagainya. Nah, ieu bae nu dihareupeun urang eta mengundang ghadab Allah. Jaga wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khas. Mun geus diturunkeun siksa kabehan kan. Kudu peduli kabehan. Eta nu mabok tangani ku urang dakwah. Urang nyieun organisasi untuk menangani dakwah tersebut. Nah, nu mah teu salah teh FPI itu. Jang nu mabok-mabok berantas, zina-zina berantas. Aya bagusna. Adapun isu-isu nu lain-lain eta mah sakadar isu lah. Hayu organisasi mana nu bener-bener dakwah. Karak. Alhamdulillah. Ieu kan geus terlena di urang nu dakwah deung mah. Eta kakarak lah, eta mah kutu-kutuna tuma-tumana eta mah. Ai eta nagara pamalingan tadi negara teh. Urang ngadenge kan di berita-berita bahwa si A korupsi sekian miliar, triliun malah. Masya Allah karim, eta lamun teu diamankeun, mun ku urang henteu diadili seadil-adilna. Tunggu ghadab Allah, siksa datang. Nu mentak teu salah-salah amat eta Habib Rizik demo keadilan lantaran ieu penista Al-Qur'anul Karim. Lain ngan sakadar sakitu lamun diantepkeun ku urang kumaha lamun Allah nurunkeun seuneu ti luhur. Jakarta bea kabeh. Terus ka Lipo, terus ka Serang, nu aman ngan Cilongok doang.
atuh saru aing ge kahayang doang atuh kena kabeh lain curang kitu ngan diamankeun bae ku Gusti Allah. Sia mah aing salamet teh baguna ulah tuh tak iya kudu dipikir teh ka jauh ka ditu ulangan sakadar amankan demokrasi kan ieu penistaan tak ieu teh lain masalahna naonna mun Allah bendu godog turun lain ngan sakadar nyana lain ngan sakadar anu ngadukung ka nyana tapi kan kabehan kena masa orang teu puguh teu karunya kena maka pedulilah dengan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah lain eta bae hayu kabeh menteri nu korupsi sikap hayu sadeui pagawe korupsi sikat adili seadil-adilna saha bae ulah asal nyen gerakan makar aya nyana mah teu pernah makar. Iya tak kudu diperhitungkeun teh urang mah lain ngan sakadar kos kieu tapi lamun Allah geus nurunkeun adab ieu kan sieun wattaqu sing rarempan aranjeun fitnatan kana siksa la tusibanna alladziina zalamu nu teu kena khusus ka jelema nu zalim kabehan kena kan urang digambarkan ku Kangjeng Nabi percis seperti sebuah kapal. Di kapal teh kapan tingkatan dihandap lamun urang ende ka Lampung ge eta teh kapan dihandap mah kendaraan naik setik urang teh geus aya di tempat jelema naik deui rada bagus di luhur 5 PIP di luhur tuh hiji aya ASEAN nomor kedua urang bisa sare nomor katilu lihat pemandangan ka mana bae ge urang laluasa nah nu dia handap lamun deuk nyokot cai kan kudu kaluhur butuh nginum kudu kaluhur engke kahandap deui urang lamun ngabayangkeun sapira Merak itu Sumatera deket tapi angkleng-angklengan lamun model baheula Gunung Jati ke Mekah sabulan di kapal PH Abeto sabulan di kapal de dongeng-dongeng bapak-bapak urang eta asal deuk naik naon keteng nyokot cai kan kaluhur dihandap bawa ka handap kaluhur bawa ka handap eta kan kudu kerja sama antara nu luhur jeung nu handap lamun teh mah cak nu di luhur sia bolak-balik bae nyokot cai kaganggu aing teu kaur hees ki aya deui oh cak anu dihandap teh aing moal atuh aing nyokotan cai ka luhur aing kaganggu mah sia aing teu dibere jalan mah ngan kapal ku aing di bolongan aing dihandap nek nyokot caina aing mah di bolongan bae aing sia kaganggu mah ayo aing mawa nyana kampak mawa bor kunyana diketrokan trok ieu kudu perhatian sakapal kudu perhatian kabeh cak di nurur euy ieu aya naon ketrok cak di 32 weh aya naon ieu dreg-dregan cak nu dihandap aya naon kudu peduli kabeh ulah arare es bae sia mah di luhur abong-abong PIP nges atuh lah nges bae ge eta dihandap aya nu kaketrok naon peduli atuh sia set turun ka hadap hai saudara-saudara aya suara getrok-getrok aya naon ieu coba orang handap oh nuker ngabolongan kapal sia kunaon ieu nu mantang ngabolongan butuh cai cai mah kaluhur aing carekan malulu jakeuna teh asal kaluhur gandeng asal kaluhur bos cenah geus dihandap bae atuh jalan deui kuduna ieu mah diliangan kan parahu tak
eta sia lamun saurang dek galingan parahu demi kepentingan manehanana kemudian diantep silakan ku abehan kana hodana ambruk kabeh kudu peduli atuh sia demi kebutuhan sia ieu kapal dibocoran teu inget ka batur bisa aing mah pokona mah dek butuh cai dibocoran ku aing kege dipangpetan deui mending mun kapangpet tolol meureun sia otak sia henteu ieu mah jang aca engke amun enggeus ngocor kula butuh tutupan deui emangna parangsana cai mancer kitu kumaha meureunana boro-boro neuk ngabolongan sagede leungeun sagede cinggir geus sia teu bisa nyana keukeuh bae kakeukehan nyana tetep kudu diperjuangkeun sebab lamun teu diperjuangkeun cilaka kabehan bisa paraeh kabeh marahnya na cekelan ku kabehan marah ku kumaha tetep kucil ku diperjuangkeun marahnya na sebagus boga komplotan Tito geus aya dinya na kabeh tetep perjuangkeun ku urang bocor ya kapal bahaya bocor kapal mah ieu ti kelem kabehan wah cak anu sejen-sejen biarkanlah bocornya sedikit ini hulu eluh enak aja lu kemudian diantep tetap amankan sejuta kali aya nu ngahalangan amankan sebab lah bocor kabehan tenggelam nah iyalah fitnah saurang anu neuk ngabocoran siksa kakabehan sarua di urang saurang anu zina siksa kabehan saurang nu mabok siksa kabehan kobo geus ambalayah nu mabok jeung nu zina jeung nu korupsi pamalingan ku ari manggeus lain rakyat deui negara ge mali nah ieu penistaan geus jelas menistakeun Al-Qur'anul Karim kitab anu maha suci timbul tinu maha suci nu diagungkeun ku manusia-manusia suci ieu tetep bae eueuh dampakna naon perjuangkeun terantara naon lamun Allah geus nurunkeun siksa kabehan di Perancis bae ge bisa tertangani emang di Perancis kumaha gitu awalna kan di Perancis ge seseorang anu belu ka Kangjeng Nabi lantaran ningali perkembangan di Perancis Islam sangat luar biasa secara kumaha bae tidak boleh pakai jilbab tetap bae diperjuangkan di Perancis dan lain-lain sebagainya tidak boleh mendirikan sarana untuk ibadah masjid musola tetap bae nya nyereureun rumah-rumah kami kemudian tanah-tanah kami bangunan hasil daripada kami ini kan negara demokrasi dengan dalil demokrasi bisa terus bae walaupun dipersulit ya jilbab ya tempat gitu ibadah tapi tetap bae terus bae geus kesulitan jelema benci ka Kangjeng Nabi benci terhadap sahabat benci terhadap ulama-ulama nyen cara emang cara nu kumaha di sekolah kumaha di sekolah teh ya guru diinstruksikeun dari salah satu guru baik di sekolah SD maupun di SMP SMA terus ke kuliah dari seseorang nu benci sebab nu bencina adalah dari kalangan elit instruksi dicoba siapa yang bisa menggambar Nabi Muhammad silakan akan dibayar dengan mahal cobakan instruksi ti guru ti dosen kumaha harus menggambar Nabi Muhammad Nabi adalah yang paling mulia tidak ada bandingannya kemuliaannya sosok Muhammad tolong digambar nu kafir makan ngeunah bae dilihat dari sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad jadi Taurat ge aya jadi Injil ge aya geus puguh dina Al-Qur'anul Karim tapi orang muslim kan bingung sekolah di dinya kan satu larangan Muhammad tidak boleh digambar-gambar ngagambar si eta mah sadayek keur nongkeng nangkarak tapi Kangjeng Nabi teh mana sebabnya nama teu bisa digambarkeun Kangjeng Nabi maha sempurna zahiran wa batinan teu kumaha ngagambarna ka Kangjeng Nabi sebab
si A kapanghijeun Kangjeng Nabi bentukna kitu, si B kapanghijeun Kangjeng Nabi kok lain deui, si C kapanghijeun Kangjeng Nabi kok lain deui. Ketika diuk jelema jeung anu parendek nyana pangluhuran, aya deui jelema nu jangkung nyana pangluhuran, aya deui nu jangkung jasa tetep Kangjeng Nabi mah luhur deui kumaha ngagambar. Deui kumaha ngagambarna. Aya jelema kasep-kasep tandingna jol Kangjeng Nabi kasirep ka kasepanana. Aya jelema sederhana bae Kangjeng Nabi tampilna ka kasepanana henteu terlalu supaya ulah kasinggung. Kan lamun kasep biasa bae di tengah-tengah nu jore kan kasinggung. Kangjeng Nabi bahkan teu sesuai bae, bang leuwih saeutik doang. Jeung jelema nu jarore jasa Kangjeng teu terlalu kasep biasa bae. Tapi lamun aya nu kasep jasa Kangjeng Nabi tampil prima ka kasepanana moal aya tanding. Deuk kumaha gambarna. Deuk kumaha gambarna. Ketika aya jelema tina awakna leumpangna segala rupa ku bagus da luar biasa. Jol Kangjeng eueuhna naonna kasilep. Hese atuh deuk gambarna model kumaha tuh. Model kumaha tuh deukna ja eueuh tandingna selalu di luhur bae ngan di luhurna teh jadi fitnah. Kangjeng Nabi Yusuf bekasep teh jadi fitnah. Gak jadi fitnah awewe raribut, jelema raribut ku kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf pada ribut jelema. Awewe anu nyangheuy bae kieu bae kapan sabulan teu dahar teu nginum. Kunaon emang nungguan Yusuf liwat dan asal liwat geus seger. Tuh coba nu lapar deuleu Kangjeng Nabi Yusuf seger. Tapi di urang lamun sebeh deuleu aja pengen dipae. Aja Nabi Yusuf seger. Kakasepanana Masya Allah. Urang deuleu nyana geus kieu bae blu. Nah, kan beda kan. Tuh. Jadi pita akhirnya raribut awewe dikeritan leungeuna. Sebab sabiwir hiji Yusuf. Awewe asal geus ngomong Yusuf bae geus teu katahan. Masya Allah. Kasep jadi fitnah. Kangjeng Nabi teu pernah jadi kitu. Teu pernah jadi fitnah Kangjeng Nabi mah kasepna pohara Kangjeng Nabi. Teu pernah aya nu gunggulan ka kasepan Kangjeng Nabi. Akhlakna jeung rupana Masya Allah. Akmalan nasi khalqa wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Marbu'al qamati abyadal launi musyarraban bi humrati wasi'al aini dzabatin hilaliyah. Talar atuh talar. Atuh. Marbu al-qamati Kangjeng Nabi mas sedang dadeg pangabedegna. Abyadul laun musyarraban bi humratin putih rada kaberem-bereman. Wasi'al ainain matana rada gede bureulek bagus bulu matana bentik. Zazabatin hilaliyah beungeutna percis okos bulan purnama anu herang. Zazabatin hilaliyah caang neuleuh Kangjeng Nabi mah beungeut teh caang lantaran keur poek Siti Aisyah keur ngaputan parem lampuna ragag jarumna kelabakan Siti Aisyah teh jol Kangjeng kadeuleu jarum kadeuleu jarum Masya Allah Siti Aisyah pohara beungeut Kangjeng bisa nyaangan kamar nu poe si itu mah kerjaan jol jana poek Masya Allah enggak saya kasetrum ya Allah daya Kangjeng Nabi mandeg sanu ngelehkeun nah diinstruksikan di Perancis teh supaya ngagambar Muhammad kafir kan dengan mudah kafir mah jauh larangan tapi muslim demo teu bisa bahkan salah satu mahasiswa nyuratan beraninya nak. Dengan ini saya membuat surat kepada para dosen dan para rektor lebih-lebih kepada penguasa negara Perancis. Saya sebagai umat Islam dilarang untuk menggambar kekasih saya yang namanya Muhammad, keyakinan saya yang namanya Muhammad utusan Allah. Dan saya hanya untuk
bisa mengungkapkan kemuliaan kekasih saya. Muhammad ialah seorang manusia yang tidak ada tandingannya kecakapan dan kegantengannya. Kebaikan akhlaknya tidak ada tanding. Ila yaumil qiyamah. Diceritakan kunyana surat tersebut sekian dari saya siswa Universitas Antek. Dibaca. Kaget dosen. Panggil. Setelah dipanggil sidang. Saya mati. Saya mengakili umat muslim. Ruh saya telah ada di surga. Eta di Perancis. Di Perancis geus berani kos kitu masa di negara urang teu berani. Di Perancis itu minoritas begitu berani seorang mahasiswa. Bunuh saya, nyawa saya akan ada di surga. Dan terketahui oleh umat manusia sedunia bahwa saya memperjuangkan Muhammad kekasih saya termulia dan terindah sedunia, tidak ada tandingannya. Catat nama saya. Di Perancis berani nyala kos gitu. Kulaon di Jakarta ecek-ecek. Dia kumaha aja berani di Jakarta. Di Perancis. Maka terjadilah pembuatan karton nyana anu nentang. Ketika penembakan urang ngadenge. Nyana. Mendak nyana kuari hirup kene di sel saya. Bunuh saya. Kuari aya kene. Diamankan. Konon eta budak mahasiswa di jero tahanan kok di imah aya. Iyalah keajaiban. Di Perancis seorang mahasiswa nu teu kadenge masantrena teu kadenge nanaonna begitu indah kadengena jeung aya keajaiban. Atuh komo di Indonesia. Di Indonesia mah lain lalawara. Atuh jam muludan datang ka beak mulut. Rajaban datang ka beak rajab. Jak kiaina ge mere waktuna kitu udah berderet sakjana. Tapi kalau mahal mah bisa digeser, tolol gitu. Ulah sok cilak-cilek atuh sia. Biasa bae sih. Wattaqu fitnatan la tusibadal ladzina zalamu minkum khassah. Taya kudu sieun sumber-sumber fitnah, sabab-sabab fitnah yakni siksa. Urang kudu peduli berarti ulah lalawara. Nah, ieu kan kudu membutuhkan tenaga jeung kagagahan. Sebab dakwah bil yad mah kudu sahibul wilayah. Kumaha lamun urang teu berdaya, mun teu berdaya bisana ngomong-ngomong bae. Ngomong ge asana ieu ka belah dieu nama waduh rada hes inkar bae di jero hate. Lamun urang ridho kasup ulah ridho aya nu mabok ulah ridho geus sakitu ge geus kasup dakwah geus aya nu zinah ulah ridho geus kasup dakwah geus aya nu maling korupsi urang ulah ridho geus kasup dakwah termasuk terhadap penista-penista Al-Qur'anul Karim urang ulah ridho geus dakwah sakitu ge ku cicingna teu ridho geus dakwah. Wa alamatur ridha bil munkar adabu ta'allum minal khalal alladhi yaqau fid din fa'lil ma'asi la yatahaqqaqu qaulul insan karihan lahu illa idza ta'allama lil khalal alladhi yaqau fid din kama yata'allamu wa yatawajja'u li faqdi malihi aw waladihi. Jadi tanda ridho terhadap munkar urang teu nyeri ayana penistaan teh malah dibantu eta berarti jelema ridho. Geus lamun ridho berarti bakalna kaasup min ahlin nar. Ulah ridho urang. Kunaon aya leungit anak mah ku urang teh diperjuangkeun, leungit harta sapeda buh datang ka dukun-dukun diperjuangkeun sapeda. Leungit motor kitu keneh kunaon leungit agama biasa-biasa bae. Ieu ukuranana. Geus minimal urang ulah ridho ngadoakeun kanu keur berjuang. Nah, ieu nu ngahalangan perjuanganna etalah anu sakomplotanana ka dieu. Nauzubillah min
zalik wa min zalik wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Jelema keur dakwah ngaleungitkeun munkarat, hakikatna keur nahanan siksa Allah besi turun. Betapa hebatnya jelema nu dakwah unggul jasa luhur jasa lantaran nahanan siksa-siksa Allah. Gitulah dititahna urang ku agama. Maka mulai ayeuna kepedulian orang-orang tingkatkeun lingkungan urang. Besi aya nu kadenge mabok, urang rada aya tanaga, wayahna nasehatan. Besi aya anu zina, urang boga tanaga, wayahna datangan. Besi aya nu maling, urang boga tanaga, wayahna. Urang teu boga tanaga, urang musyawarah. Urang teu boga tanaga sama sekali. Kenca katuhu ke geus teu daya teu upaya. Urang cicing ngadoa ka Allah ulah ridho. Ulah ridho. Ngaji ka mana? Ieu budak zararina. Geus pageulana tsunami bakalan. Eta kudu diperjuangkeun ku urang. Iyalah ayat ieu lamun ku urang dilaksanakeun insyaallah urang teu mampu nu keur berjuang urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katabahan ku Gusti Allah, diberi kesenangan ku Gusti Allah tanpa aya halangan nanaon di mana bae jeung saha bae. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sing nyaraho aranjeun kabeh kudu nyaraho bahwasanya Allah teh pohara siksana liman khalafahu ka jelema nu nyulayan. Namun aya jelema nyulayan ka Gusti Allah, ieu teh bakal ngundang bebendu, maka Allah nurunkeun siksa sing hade. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wadhkuru wallahu a'lam bissawab. Wa Ibnu Majah lan ngariwayatkeun sabda Ibnu Majah anna Rasulullah satuhuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap Kanjeng Rasulullah ma min sabahin illa wa malakan yunadiyan waranana utawi min sabahin isuk-isuk illa wa malakan angin lan utai malaikat tororo yunadiyan iku nyeluk iya karana malakan labadu aulun lirijal minal nisa utawi wail ikut tetap kadua pirang lanang saking pirang-pirang wadon wa wailun lin nisa'i minar rijal lan utawi wail neraka wail ikut tetap kadua pirang wadon saking pirang-pirang lanang. Warawal Bukhari lan ngariwayatkeun sapa Imam Bukhari anna Rasulullah ing satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban iku ngadeg ya Kangjeng Rasulullah alami tuturan. Wa kana fi maqala lana iku tetep ing dalem barang kang ngucap Kangjeng Nabi utai lafaz apa lafaz na dunya huluun khudratun ing satuhuna dunya iku manis tur kang lemok hejo lebok. Wa innallaha mustakhlifakum fi ansatun alaikum kang amri ngangkenteni sira kabeh puha ing dalam dunya wa nazirun lan iku kang ningalikeun kaifa ta'maluna lebokaya apa ngamal sira ala il taqullaha bakawardi sira kabeh Allah wa taqdisa lan garaksa sira kabeh ing pirang-pirang wadon. Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobahi teu aya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero wailun
lirijali minan nisa wa wailun linnisa'i minar rijal. Unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng. Urang makan ku ari di majelis gitu. Teu boga rasa, teu ngadenge, teu neuleuh. Padahal mah di dieu kan malaikat teh ribuan. Jutaan malaikat taruru. Lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton. Urang teh keur ditonton ku malaikat. Lamun urang dibukakeun hijab masyaallah tuh. Malaikat di luhur. Embung indit urang di majelis. Lamun urang keur di majelis ditonton ku malaikat. Malaikat kan makhluk Allah anu suci, nu murni, nu mulia. Teu pernah maksiat, selalu mangmentakeun hampura ka urang. Urang keur diuk di dieu, aju urang aya anu nga-SMS, aju urang kaluar kan malaikat, "Deu ka mana tuh?" Nanya ka saur. Oh, deu ka mana? Kajawar kan boleh, isin kan urang boleh. Ya urang teh boga rasa kitu atuh. Jabadigul pan urang mah tuh. Malaikat. Nu turun loba jasa kan. Ieu urang pasedak-sedakan jeung malaikat. Nah sedak-sedak teh jeung malaikat urang teu boga rasa urang. Masyaallah. Ulah dikira malaikat eta henteu hadir ribuan jutaan malaikat. Lamun urang dibukakeun hijab embung balik urang. Embung balik indah jasa. Komo ditukangin malaikat kan aya bidadari. Masya Allah, rambutna terurai, panjang, haju irungna mancung, bibirna beureum asli, lain dicumang cemong. Aduh, Masya Allah, eueuh jilbab di ditu mah ngarundai kabeh. Sorga tuh ngaranna ge. Nyanakan diri itu keur nonton urang tuh salaki aing tuh salaki aing tuh salaki ditarujuk kabeh si ada kana itu embung malaikat gak gade ke mana nu sia embung nu itu emang kudaon lah henteu tah cek kitu bidadari masyaallah masyaallah. Urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu munigak bulu atuh. Munigak bulu nu mentak waliullah haju hudang ti peuting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kunaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannya na. Bahkan aya nu dibukakeun hijab model Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat. Tuan Syabdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat. Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat. Jelema-jelema nu brilian anu geus pilihan Allah nu mantak aju geus teu hayange kana dunya. Jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat. Ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah. Ih hamba-hamba umatna bae geus saperti kitu. Mantak talaleger. Kajenting ku kumaha ge tetep bae sebab daun ngahijina nyana jeung malaikat. Ya Allah ya Rabbi. Urang teu dibukakeun hijab. Ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam mah kan seueur gadenge suara malaikat. Digerokeun Ibrahim di dieu diukna ge diukna dititah ku malaikat di dinya. Sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya. Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu. Ku luhur-luhurna. Coba si eta ka masjid. Barang di dulu ngarundai. Aja lompat deui ka ieu mah seserian. Kunti anak sieun ka kunti. Lain kabehan wae. Ya Allah, ieu keur carita makhluk-makhluk halus, setan, iblis, jin, malaikat, jismun latif. Jisim latif anunya nama bisa nembus urang di jero kamar ge asup bae tanpa aya halang jisim latif
boro-boro malaikat atuh tan Abdul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar. Atuh sagede Kangjeng Nabi Qadir bae manusia atuh bisa cek aya di kamar atuh kaum malaikat. Urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun. Moal sieun urang batak nu batak sieun ge pikiran urang teh kapocong deui. Pocong deui, kuntilanak, pocong, kuntilanak, genderuwo. Malah bersuara kan genderwona, jangan takut. Kita kan sama-sama. Satu bangsa kita. Sial. Genderwo ge nya nyaritakeun satu bangsa cek kan. Iya malaikat deh. Cek malaikat isuk-isuk wailun lirijal minal nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka. Wa wailun lin nisa'i minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda. Cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim. Cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim. Cilaka nyana babarengan padahal can halal malaikat godeng. Cilaka wel neraka. Masyaallah. Ku hari makan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti imah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram. Dah di sekolahan guru geus teu boga eta haram ka murid. Di PNS teu boga eta haram. Sekretaris geus teu boga rasa eta haram. Geus kabeh. Well, cak malaikat cilaka. Jara geus neuleuan di Amerika geus puguh malaikat teh, neuleuan di Perancis geus puguh, di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Amerika mah geus kos kitu. Di Australia geus sarua. Barang ningali ke Indonesia nya ge ngobrol. Kok berubah ya? Indonesia udah kayak di Hollywood. Malaikat. Ini siapa kiainya ini? Yang dakwanya mana? Barang dulu oh eta. Cak nusa urang atuh pantes jangan dakwahna ge kos kitu. Saruana orang nu dakwahna ge. Sarua, malah nu dakwah ge anu ngeplay segala pantol. Blow on ya. Iya malaikat mengutuk di wah bahaya. Masa sih bawa organ dakwah? Oh malaikat, wah ini kampung udah kita gejeburin aja yuk cek jangan. Gejeburin ke mana? Kita nungguin instruksi dari Allah. Kalau kata Allah gempain, udah kita dalemin aja dah. Oh. Yang lagi ngobrol kos itu. Ini gara-gara kiainya, masa kiai begini? Nyanyi kiai. Wah, kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah. yang ono tideuleun ku jangan. Jadi berubah ini Indonesia. Wailun. Udah geus teu karasa ku hari juga awewe teh biasa-biasa bae. Iyalah iman urang. Sok lagi. Datang ka mana kadar iman urang menghadapi. Ukur ku urang bae ketika urang ningali awewe berpaling apa henteu. Sakitu bae. Ketika aya awewe buukna ngarundai urang kira-kira ieu ngarasa haram apa henteu, resep apa henteu, tinggal gitu bae. Tuh kan. Lamun urang masih kana resep berarti urang wael. Eta kos kitu bae, teh kudu hese. Aduh, masyaallah. Ukur keur. Mantak. Asal keluar bae urang geus pemandangan geus loba. Mantak bandingan di imah bae cicing. Urang cicing di imah asal boga duit 1,5 miliar sedeng guys. Siapa aya cicing di kamar kudu boga eta. Malah dilepas-lepasin nu kos kieu. Hatadat guys. Ulah patula patali. Geus ibadah we ka Gusti Allah.
ngomong mah ngeunah balik bae datang ka ibaja puyang ayo wael insyaallah kari gogodan waral Bukhari anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngadeg dari mituturan saur Kangjeng diantara nu diucapkan ku Kangjeng teh ieu inna dunya hulwatun wa khudratun sanyada dunia bagaikan buah anu tur bagaikan tatangkalan nu hejo lemo urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis harum manis anu amis jeruk anu amis buah-buahan anu amis komo geus dijieun rujak anu amis masyaallah ti isuk urang puasa datang ka magrib di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis ya Allah eta geus kieu bae di hareupeun meja geus teh indit-indit neuleuh jam seperapat deui geus kieu bae palah mah diambean eta ku kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta aya deui anak nu kadinya dari sok jang abah gimana kadi tuh nyendai abah ge pangnyeunkeun hiji deui malah mah bebeja ka mah baskomna ka dieu baskomna ka dieukeun esna nu loba ambo eta sabaraha geus kakuatan beuteung tapi nu geus ngajedog di dinya geus aya 2 aju di dinya tah geus aya deui pamajikanna geus digendengan we ka dia keun pansina panci nyana neuleuh deui budak aya nu bakal dakol bedungna angel amat sih eta kawan nafsu nah seperti eta lah geus kieu bae nyana di meja geus teh usik-usik nah eta teh jelema lapar dahaga neuleuh nu amis seperti eta lah seperti ngenyotna besi sepersani seperti kos kitu dunia terhadap jelema nu teu nyaho kana hinana dunia seperti eta neuleuh motor bagus eta motornya mosona eta oh beat bagus amat sakiana hari itu lawan itu mah Prima Prima anu itu itu bagus amat itu PNS nanya motor PNS aku yang makadil PNS itu mobil naon itu nu bagus itu tuh mobil itu tuh eta mah kijang mah anyar injection tuh mah itu udah ada gede Fortuner haju ngukur jana ai sawah urang aya sabaraha karaneng namun dijual sawah urang sabaraha kabeulin teh ning itu tuh oh henteu ai anting kabeh aya sabaraha anting atuh melina ulah anu naon ngaranna ulah anu anyar ka anu second ge loba kurang puas mah malu nu second mah sarua jeung kawin karangda mah sok aju bae kieu bae mah sawah itu kan aya jual haju kongkorong kabeh gelang jual imah urang jual haju urang es di mobil kan tolol dah
eta teh maksudna nyongsrong jasa kana dunia mah hayang jasa hayang. Masya Allah guys balik kabeli mobil mimiti mobil anu letik Avanza boga deui duit beli deui nyana nu rada gede Fortuner kat boga deui nyana duit ku Allah dibere meuli imah boga deui nyana duit meuli ruko boga deui duit muka nyawan ku pamajikanana hayang Karawang eta duit bakal gitu dunia tak eta hulwatun amis nu teu nyaho kana mamala dunia terus bae ngejarna dunia amis fitnah kitu kene digambarkeun ku Kangjeng Nabi inna dunya ta khudratun hejo lemok lamun urang di imah terus urang hayang kaluar cari angin di imah mah angin meureun neangan ka puncak neuleuh pemandangan nu hejo lemok beuh masyaallah kari terus urang ka Bandung ka mana karah nu loba tatangkalan teh di Bandung amana karah aman jigone mah karung butuh teu mah kadinya mah nyaho nangan kadinya dinya doang. Ya Allah ya Rabbi Masya Allah eta neuleuh pasawahan maningampar hejo lemuk belah dituna pegunungan ya Allah eta tatangkalanana bangunna damai jasa belah dina kekembangan nu koneng nu beureum araraya kabeh ya Allah sampeurkeun ku urang ka ditu aya jalan cai bersih cai. Masya Allah eta batuna katingali ngerelekna cai kana batu teh beuh ku bersih-bersihna sajroning bersihna ngerelekna cai kadeuleuh kurang eta anu ngaran impun betik betok lele iya karim lelumpangan bangun damai teh iring-iringan eta lauk Masya Allah eta bungahna luar biasa eta dibarengan di sisi urang teh anu awewe geulis iya karim anu ambeuna seungit teh lain cara nu di imah mah geus teu kudu dicaritakeun teh mah jeung kadal teh 12 bayangkan kurang Masya Allah pasawahan anu keur meujeuhna reuneuh ngeplak Hararejo iya karim terurus belah dituna gunung anu sakitu Hararejo na tatangkalan kekembangan kurang kadeuleuh isuk-isuk nu mantes hujan teh masih kena aya ibun tapi bersih kurang disamperkeun aya wahangan bersih caina herang batuna hideung kadeuleuh hideungna beureum kadeuleuh beureumna putih kadeuleuh putihna dibarengan ku lauk kekecepengan di dinya geus puguh impun mah geus puguh kitu lele laletik anak-anakna boncel segala rupa kurang dideuleuh ya karim ieu siku indah-indah teuing alam teh saha nu tersep ulin ka tempat model kos kitu ningali ke belah ditu aya kemah pamajikan urang keur meumeujeuna make bajuna nu nada-dadana nyingsat ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan urang lumpat set diudag urang Romi Masya Allah ternyata pamajikan urang nu ora keneh teh ati jalikeun padahal malah lalagaan nyana teh hayang dipangku ku urang dipangku oh Romeo urang kuru pamajikan gede ge kaangkat urang asana ieu sajem deui mah paeh aing ngangkat sia tah eta datang ka kemah pencetan cenah ieu asana aduh asana bijakan
ajuh hudang jatena naon teu naon ieu cek kula mah hayang dipangku doang. Masya Allah, haju lapar geus persediaan dahar geus aya. Ya Allah ya Rabbi sanguna sangu Cianjur teh anu seungeut teh Pandan Wangi di samping eta aya Tauco Cianjur teh. Ya Karim atuh lauk anu tadi teh meunang manggang aya geus puguh gabus ieu mah aya sate aya ti mimiti sate kambing jeung sate ayam geus araraya ka dinya. Aju coel-coelna sakadaek ngalah sorangan di dinya. Tangkal kakangkungan ge ambalaya. Oh, Kia Karim geus saha teresep. Ndeu kumaha awak mejehna sehat, pamajikan ngora jeung sehat, duit keur mejehna boga, mobil boga urang, terus ningali pemandangan nu sakitu indahna, mantak poho ka sagala rupa. Neuk ngadahar bubuahan geus araraya di dinya, neuk ngadahar sangu geus araraya. Yelah dunia seperti kos kitu, khudratun hejo lemok pikaresep. Urang neuleuh naon bae bawat hayang neuleuh naon bae hayang bae. Ieu kan dunia. Nah, Kanjeng Nabi teh pernah ceramah 14 tahun anu silam, 14 abad anu silam cek Kanjeng Nabi sanyana dunia bagaikan bubuahan anu amis, makanan anu amis, anu sahabat ge hayang ketika urang sehat. Percis okos taman-taman anu hejo lemok sahabat ge neuleuh nu hararejo mararesep dunia seperti kitu. Sanyana anjeun sebagai pengurus di dunia, sebagai khalifah, ini ja'altu kaula ngajadikeun ka arjen kabeh sebagai khalifah. Wa nazirun jeung kaula neuleukeun kaifa ta'maluna kumaha aranjeun kabeh boga pagawean. Ketika di dunia anu digambarkan seperti makanan buah anu amis, seperti hejo lemok, seperti gunung-gunung jeung taman-taman anu indah, anu sakabeh jelema tertarik dengan nu amis, anu hejo, anu taman-taman saha anu henteu kabita. Nah, di dunia teh anjeun sebagai pengurusna, kula sebagai anu neuleukeunana. Coba deuk ka mana maneh ngaloyogna? Ayo coba. Ala Kanjeng Nabi fattaqullaha wattaqun nisa. Sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita. Sebab wanita lah anu bakal ngajerumuskeun jelema-jelema. Dunia nu lain mah teu sabaraha, tapi awewe. Sarua jeung kieu cak Kanjeng Nabi teh, urang teh hirup di alam dunia, sementara dunia teh digambarkan seperti kadaharan anu amis pikabitaeun, seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun. Sahabat ge jelema nu kabongboy kabeh ka dinya. Sedengkeun urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia, tapi Allah kan deuleukeun ka urang deuk ka mana ngaloyogna. Mane kabitan teh sikana dunia, lolobana kabita, tapi sing hade Allah deuleukeun, sing sieun ka Allah, sing hade nu paling bahaya adalah awewe. Ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe, hampa. Sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing, imahna kos istana bae, mobilna agreng dan lain sebagainya, pohara jasa, hendeuk hayang ngadahar naon bae aya, henteu jeung awewe. Hampa. Dunia hampa tanpa wanita. Ayo sok deuk kumaha bae ge, nu mentak nyeun sekretaris teh di perusahaan-perusahaan wanita. Supaya gairah teh timbul kembali. Awewe. Oh mau di Indonesia mah tuh awewe teh kapan geus itu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang. Geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah, ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah, salengkah deui, kawin. Selesai.
teu saeutik jelema pasantren teh saeutik deui kawin mautul ilmi bifadaiha jelema keur sakola keur masantren mah teu kabita alhamdulillah begitunya na jadi PNS dikerumuni oleh wanita Masya Allah teu saeutik wanita anu kunyana dicabuli teu saeutik camat-camat PNS dan lain-lain sebagainya emangna kumaha sebab naon jenuhnya na mobil deui gawe deui mobil deui gawe dah cari angin eta teh seuneu neraka geus teh saeutik kiai geus boga pondok pesantren aju bobogohan jeung santrinya tolol teh coba ge lain tolol normal ada itu dikawin mah deres tadi macan sakadar digauli doang masyaallah eta kiai ustad naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik itu saeutik lamun kiai bekos kitu tuh kumaha pagawe acak-acakan di pabrik mah geus lain caritakeun awewe sing ada fattaqullah wattaqu an-nisa ya awewe mentak mudah-mudahan orang kabehan dengan sinar ilmu Allah ditonton ku malaikat ditinggalikeun ku Gusti Allah mudah-mudahan orang dibere kuat iman orang dibere kuat nahan nafsu orang dibere tahan tina berbagai permaksiatan sehingga orang aya dina kasalamatan akhir hayat orang husnul khotimah aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim